Bu, kernaon? Neng Winda ieu keur kieu neng keur ngalakutu ibu teh arateul neng. Rek undangan mau apa Cikokong? Mere. Nya teh Cikokong hajatnya. Kala tuh neng kala ibu mah HP we neng nya. Da ibuna can mandi kala daguan ibu joko amplopna jeung duit teh kala daguan. Heuh sok Bu purukeun gancangan. Ih kumahanya da itu padahal mah teu boga duit urang teh euy. Ai teu mere era gengsi piraku cenah buruan tetangga aja teu mere cenah kete geura. Itu kumaha tuh nya. Hari amplop mah teh aya tapi eusi duit teh eueuh. Tapi kita nggak biasa nama lamun mere osok kana kotak ampaukeun. Sigana lamun ieu mere amplop kosong ge da moal pagi meureun nya. Daripada teu mere aing era cenah mun aya kasebutna teu mere. Baiklah meureun nya da moal ka pagi ah. Bewe. Da mah nyamun si Neng Winda mah ieu duitan. Dari kana ampaukeun ge moal ka pagi sigana mah ieu. Baiklah kosong ge. Ya Neng, ibu mami HP we nya. Nya. Nah, hanya Neng Winda teh can aya nganterkeun idangan we kiwari. Padahal da ti kamari mi HP-keun ondangan teh. Tapi nah hanya we can aya nganterkeun. Padahal mah teh beuteung geus lapar di imah wana naon ari kitu mah. Aya idangan, aya meureun mie, ninyu-ninyu mie atuh lapar kieu teh. Hatur nuhun amplop kosongna eueuh ka era jelema teh. Alas ya ieu Cekokom status ka saha aing mah. Alas ya aing mah bawa ka urang kitu. Tapi da piraku da teh diaranan amplopna ge euy. Aing ka urang meureun piraku teuing. Sia mun heueuh mah ieu ka urang aing mah teh ngaranna Gusti aing kumaha ieu. Aduh aing mah ieu mah kudu ditanyakeun heula ieu mah kan Neng Winda euy. Tanyakeun heula mun ge. Neng Winda, kamari ondangan ka Cekokom teh enggeus? Enggeus, Bu. Ari amplokna Neng eta amplokna di kana kontak ampaukeun kan? Amplokna Henteu Bu, da abi datang teh geus-geusan hajatna oge jadi ku abi teh dibikeun we amplopna ka Cekokom. Allah, ari eta Cekokom apaleun teh eta amplok ti ibu Neng Winda? Nya apaleun atuh Bu, pan amplopna ku abi diaranan. Da ibu mah naon amplop teh eueuh ngaranan. Mata ku abi diaranan heula we di imah. Anjir, aing mah tamat lah riwayatku.